Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kutub rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinukil tina kitab hadis arba'in nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sabi'u ari hadis anu katujuh wa salasuna sareng ka 30 jadi 37. An Ibni Abbas kata binti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhuma kaitu Ibnu sareng Abbas an Rasulillah kata binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dina perkara yarwihi anu ngariwayatkeun Nabi an Rabi ti pangeran anana itu Nabi tabaraka ma berkah ka anjeun wa ta'ala sareng ma'aluhur Allah qala maka ngadawu Nabi inna Allah saestuna Allah kataba eta misti nuliskeun Allah ala sanati kana pirang-pirang kaalusan wasayati sareng pirang-pirang kaawanan summa bayana tuluy ngajelaskeun dalika kana itu saya sareng hasanah. Jadi ngaran-ngaran kaalusan sareng ngaran-ngaran kagorengan parantos bayin atau parantos pertela gitu. Jadi henteu samar-samar deui anu bener ya jelas, nu salah ge jelas. Paman makari sahajalma hamma anu neja itu si man biasanatin kalawan kaalusan. Palam ya malah amakan tengah laksanakeun atau mamakan teu migawe itu si man ha kana itu hasanah kata bakal nuliskeun kana itu hasanah saallahu Gusti Allah ingdahu mungguh Allah hasanatan kana kahadean kamilatan anu sampurna. Masya Allah tabarakallah. Maha Rahman Rahimna Allah parantos katingal lamun urang neja kana hiji kaalusan terus urang teh geus neja tapi teu migawe insyaallah ku Allah dituliskeun kana hasanatan kamilatan. Wa in hamama kalamun jasiman biya kana itu hasanah pamilah ta inu kadua mah sabalikna pamilah maka midamel itu si man ha kana itu hasanah kata bah maka bakal nuliskeun Allah bakal nuliskeun hak kana itu hasanah sallallahu Gusti Allah ingdahu munggu Allah asru hasanatin kana 10 pirang-pirang kaalusan ila sabimiati dipin tepikeun ka 700 tikelan ila adapin kasirotin kalawan atawa nepi kana ila adapin kasirotin nepi ka pirang-pirang tikelan anu seueur. Masya Allah kamu lamun dilaksanakeun gitu kan. Nah ulah sakadar neja unggul tapi orang balik jeung pelaksanana mudah-mudahannya self reminder lah gitu kan. Introspeksi kana diri simkuring oge penginten. Wa in hamala maka lamun neja tais aya nu apa namanya teh sabalik nanya wa in hamma maka lamun neja zaman bisayatin kana kagorengan palam ya malha maka temidamel itu simana kana itu sayiah katabah maka nuliskan Allah kata baha itu salahnya pailna di payunnya kata baha maka nuliskan hakan itu sayiah Allah Gusti Allah yang dahu munggu Allah hasanatan kana hiji kasayan kamilatan anu sampurna. Tah lamun ieu mah wah luar biasa Masya Allah. Allah tabarakallah Allah anu maha rahman Allah anu maha rahim. Lamun urang ek neja kana hiji kagorengan tapi teu dilaksanakeun ku Allah dibalas kana hiji kasayan anu sampurna. Masya Allah. Wa in hamma maka lamun neja si eman biya kana itu sayiah
pamila maka midamel itu si man hakana itu sayyi'ah kata baha maka nuliskeun kana sayyi'ah insyaallah Gusti Allah sayyatan kana kagorengan wahidatan anu saiji rawahu Bukhari Muslim. Tah lamun urang neja kana kagorengan gitu kan terus dipidamel ukur hiji ku Allah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.